kalikeun. Bagus, eta bagus kan sok mencetnya. Nya. Nyebabkeun itu lebet angin, proses angin eta lebet kumaha itu lebet angin. Hiji faktorna urang disebutkeun. Calangap gitu. Lain calangap goblok dengekeun heula atuh. Teteh matak jelema urang lamun indit kaluar ti mah matakna sarapan teh nahan angin asup. Jadi seolah Angin di mana? Tina awak urang. tina ieu nanda tah dina ieu teh nyaripan tah eta lawang lebet angin. Eta kan efek tina lebet angin. Nya. Nya. Eta si angin lebetna di mana? Ah tina ieu eta koko. Apa tas di jero eta? Oh. Aya liangan. Ah, Anu aya liangan mah Iya. Liang mah ieu. aya teh di sekuju tubuh jelema teh liang hukum. Disebutkeun aya pori-pori eta teh pori-pori teh liang pan. Tapi kan urang sari dinten ieu pori-pori. Heeh. Tapi henteu lebet angin gitu. Apa lamun naleungeun mah bari seolah-olah nyoledat lah angin teh henteu plok henteu. Ngun. Ngun. Bisa dikeprak ieu. Mun. Lain angin ro gitu goblok. Bagus, adi di nyoledat, adi di lebet. Kapan janu di bajuan ieu nya. Dah si angin teh jadi ruang lingkup teh ke batas gua baju. Lamun geus nyerasap terus. Nyepan iki sami anya pori-pori mau kabukakeun. Heeh, tah lupa teh lamun asutun kitu musriang. Musriang. Kalem tuh kacang teuing. Oh, tapi bagus kan. Urang ge sari dinten ieu mah dominan terbukanya. Heeh. Tapi henteu lebet angin. Borang Jamuriang deui ieu oge. Ieu tah. Pan angin teh rupa-rupa da. Wah, caci kelagon. Aya Berigi amun angin teh. aya angin palsu nih. Angin palsu nu kumaha? Angin palsu teh anu mulai sok maca dina waterpass nya nya. emang angin di waterpark. Eta waterpass ya selang di caian. Ini aya gelembung teh aya anjing palsuan eta teh. Aya anjing palsuan. Matak nya kaung mutu ngukur naon teh ketinggian saruan teh tah titik air teh sarua nya lamun kalangan ku angin benten. Itu asal sami we. Oh, asa sami ngan aya gelembung di tengah mah beda. Nya tah eta UID kana awak urang. Heeh. Angin lebetna ke di mana? Tah eta mah eta. Allahu Akbar. Tadi trek taros. Angin teh da kadang-kadang tina nyan ai ngasokan berkuncuk aya berak-berak tah teh. Punten kilap. Tadi mah urang timbakeun angin teh asa hiji. Cik eta hiji bahasina kan angin palsu. Angin palsu. Aya angin sepoi-sepoi boleh we kieu. Angin sepoi-sepoi. Eh, Aya kan itu. aya Naon? angin dus-duk aya nya. Angin duduk. Oh. Tilu tah berarti angin palsu sepoi-sepoi duduk. Heeh. Aya kan itu jenis anginna. Anjing naon? Sok ngabeletuk ke angin mah. Atan bingung tilu. Tah. Tapi ada penghasil angin mah loba da. Naon. Naon wae gitu mah. Amun tumbuhan kata aya Penghasil jenisna angin angin kan cek jenis. bagus ya sabrigi jenis angin teh. aya angin buatan aya. Jadi opat. Heeh. Angin naon teh teh? Angin Angin palsu, sepoi-sepoi duduk buatan. Heeh. Aya kan itu Teuing nu abang ngan eta we. berarti opat. Tah cik eta jelas angin palsu teh tadi selang gitu. Nah, selang waterpass. Angin palsu. Heeh. Dina selang waterpass sok aya gelembung tengah selang nya. Tah eta teh seolah-olah gelembung eta teh isi ku angin palsu, tah angin palsu dina eta, dina selang. Selang waterpass. Kacek bagus tadi dina awak kan aya Pori-pori. ari selang eueuh kan. Tah bisa asna Gelembung eta asup jalan mana? Ari urang waktu ngasukeun cai pan sok aya berak-bak. Tah eta bisa wae jadi eta. Jadi angin palsu. Nya kan tina ngocoran ge eta awana selang teh kosong. Ya mun kadorong angin mah ka dieu dah. Nya emang tapi kan bisa wae jadi angin palsu teh gara-gara nuntunan teh rapet. naonna teh naon. Nutup selangna, tungtung selangna. Ieu nya. Heeh. Misalkeun ieu selang. Kosong ieu teh. Heeh. Misalkan ku ugun di kocoran teh dieu, pasti angin teh kaluar da kasuleun ku Kasarung. Nya. Kan cek aya di tengah. Aya di tengah eta angin lebet di mana? Bingung ya.
Sarua. Nganu apa mang mah ngapa mang. Bagus, bisa ngejelaskeun. Soalnya dia disebut angin pasut. Bisi jantan hoax ieu bahaya. Hoax. Bahasa Indonesia tah nyalahkeun ka mana. Nah, dia waktu biasa wae di angin pasut teh waktu dina pan eta ngisian cai kana salah eta mah teu ditutup. Bisa wae eta barang jeung cai eta asup. Nah. Nah. Selang bagus kabayang kurang kosong gitu ya. Heeh. Caian di dieu. Kan si angin teh kadorong ka dieu. Keluar we. Pasti kieu ke. Jadi aya kayak Nya berarti eta teh angin teh teu kadorong kabeh. ka mana eta cicingna di mana? Di mana? Eta apa cek udah eta kadorong eta di mana teh angin? Dah nanya. Bagus. Ih, dikaget aja. Udah kadorong ku cai. Oh, memang kadorong cai, tapi eta urang waktu ngaluarkeun angin atau ngisi angin ditutup teh eta tungtungna. Usjugna Pasti dibuka dah di water pas kosong jadi kosong. nyata lamun ditutup mah kemungkinan bisa padat penuhnya. Air dibuka punya acara asup angin mah tuh. Ya kan gitu water pas tuh dibuka luaran. Oh, memang dibuka luarna tapi eta tan jadi aya angin pasut teh waktu ngesian teh rata. Dengan sok heula cenah dah. Heeh. Oh, justru eta. Kayung kitu. Mana bingung ngomong aing lieur. Jadi gagal Dia teh apal we teh begitu. tetesan rangkeun gagal. Ya kadeukeun eta. Tah, waktu ngesian salak teh ngesian cai kana salak teh di dieu nya. Tah, di dieu ngocor ka dieu tah matak cicing heula gugul goblok. Tah, matak cenah nganteng heula cai teh cenah ngocor biji. Eta teh gara-gara buru-buru tutup teh aya angin palsuan teh. Matak eta teh memang jadi kayak aya angin palsuan teh gara-gara encan pinuh geus ditutup ieuna. Geus cenah. Terus bodoh gitu mana? Iya bagus. Taruh kieu punten kebetulan. So, bikin lah. Nya di usian yo. Ieu teh. Apa itu ka biji aja kayak gitu. Kalau cai cek maus bi keluar ya. Pasti itu terus aya ruang deui ku cai sada di usian tutup ieu. Itu mau air ruang deui cai we sadayana. Apa ti dia China asupna sere gitu, datang itu sere gitu deh ente. Mah mungkin soalnya mimitnya beda jeung mimit jeung Selang lagi saukuran. memang saukuran tapi asup cai kumaha eta sarua bisa asupna teu. Sami atuh. Ah ya, lamun sarua mah mungkin aya angin palsuan mun sarua mah. Disambung kan mata mas Nya emang matak ayahnya waktu ngesian cai buat salang water pas ate bola cenah bijina cenah sarua. nya bagus. Kalau itu tidak keluar lagi nya. Heeh. Keluar. Dalam arti kata berarti geus pinuh ruang-ruangna antara menang dihijikeun menang disewakeun we gitu. Tawar kieu. Heeh. Angin pasir teh masalah. Nya, tadi mana eta? Tapi sarua Kan ari lamun ieu mah teu ieu da henteu mah aya lamun urangna apik. Apik mah moal aya angin palsuan. Memang ngan sok kadang-kadang sok aya gara-gara Eta lebatna di mana angin teh? kapan selang teh waktu dek diosian teh kosmo. Kita nyumput orang. Lain nyumput mebok. Oh jadi kelewatan bujur kan dia punya. Tuh. Kapan si cai teh? Enak ya. Cara kerja cair dia selang water pas nyapa dina awak eta bisa asup angin di mana. Oh, kapan cara kerjana teh model cara kerjana teh model fungsina oleh dina lokrat. Selang. Goblok dah heula tuh. Rasa dongkrak. Punya selang di dongkrak gitu. Nya si Tong jauh teuing eta mah. Selang. Apa dongkrak warna kumaha? Ieu mah selang ieu gambil teh, ieu selang ieu. lain cara kerja. Darah dina awak sarua aja cara kerja oli dina dongkrak. Tah, ieu cara kerja cai dina water pas kumaha? Tah lamun aya angin palsu di tengah ngukur antar tungtung jeung tungtung serata seimbang. Eta mah geus pasti bagus beda. Nu
jadi masalah itu di mana Angin. Teuy da ge tanya. Lah nyawa aya we aya kanganan aya gelembung berarti asup anjing. padahal ya selamat ya pori-porian Oh memang pori-porian tapi naha bisa gitu bisa. Nah, tuh. Ah, ya mana? Urang di pembuktian argumenteral banyak. Cirian aya tungtung aya akur nya cirian tungtung akur. Berarti di tengah aya angin palsuan cek kumeteran lamun sarua pasti teu masalah teh cai. Anginna nempel sisi. Ai goblok deui kan heula tuh. Berarti masalah teh tina angin palsu eta. Lamun tungtung diukur kumeteran. Tak masalah tapi lamun tanyana eta angin di mana Angin eta anginna naikeun angin dia mah. jadi bagus itu jadi masalah ya oke teh deh eta masalah mah cai asup di mana apa asalna eta selang teh kosong pan. Saudegna aya ngendap aya angina tuh. Heeh. angin asupnya di mana Ya teh bang yang cai we meureun. Da kadorong pan kitu. Apa teu mungkin aya angin asupna tengah-tengah selang atuh. Sok. Bener mana arti teh mah. Mata bal jeung cai berarti angin teh. jadi cai datang nyumput Duka apa begitu mah. Anginna nyelap di sisi. Lain nyelam nasi goblok lapar lah selang. baik itu Bener kolega bener. Lah. Korek ada eta punten Bener ya. cai Lama cia. nah itu mengikuti ruang si cai itu kayak ruang lamun cai lebat karena selang mah tangan pertanyaannya Tapi lamun eta bae kudu disusut buru-buru. ya siga ieu geragun eusian pinon gun punten gun Piceun we. nah ieu kosong anggap selang teh eta gun eusian gun karena kira tuhun tas bagus tuh kudu punta makanya ngopak ini empat hasil kok pinon angus mesti isinya tah bagus kita ya gelembung bagus tuh Oh. air mengikuti ruang Tuh, asa anginna jalan mana asupna? tah mah cek ya anggap ieu teh Selang. lawang Heeh. pas anggap tah cek bagus kan aya angin tengah-tengah Ya. ieu angin asupna di mana mah Bisa wae pada tada aya selang teh ipis mah kapan poean oge. ieu regas atuh caina mabur Tipis maksud aing teh. Jadi kena cahaya pati matahari teh bisa lain bareng goblok nguap bener nguap caina maksudnya entuk seolah-olah gelembung kata bisa wae jadi gelembungnya gara-gara aya panas gara-gara caina kepanasan ku cai kepanasan mah memang tapi waktu ngasukeun cai apa cai langsung ketika nyentuh pan aya anginan ya aya pan memang ngadorongnya anu angin anu mimiti eta mah angin bawa cai eta mah buah. Angin. Jadi saya teh bisa bawa angin. Oh. Lamun teu kabawa cai mah eta angin meureun terus mana teh jero. Berarti ya kayak anginan atuh. Oh, cair tis. ais selang kudu waterpark kudu teh hangat berarti Lalu kudu sehanut. cai Ulah kapoe we selangna. Lamun kapoe kumaha? pan eta mah can kapoe mah Tuh. mimiti desian dina lebat bangunan kan Heeh. Mata kapanas. Nya cobian we enjing buktoskeun aya bangunan itu sok buktoskeun bilih aing waduh. aya magu tuh Teu gaul tukang bangunanna eta mah teu gaul. Oh berarti isuk teh pejakan waterpark. Mohon. Poekeun. Sok poe. mun kapoe Kumaha eta? gitu Jadi si selang teh pemain kapoe leus-leus pan. Kesangan. Tah kesang eta di mana jolna kita kesang goblok. Berarti apa cek bagus begini ulah dipoe. Apa lamun kapoe aya sia goblok. Lamun kapoe kesangan. kapoe kesangan Kesang Lah, nguap. kesangan mah tuh kitu basa mah. Talam dina waterpark jadi angin palsu teh. Anu pori-porian. Aduh aya sia ugun goblok-goblok teuing. kadua angin teh sepoi Nah, kumaha gitu. Angin teh. eta pangaruna kana awak
Angin sepoi-sepoi nya kuma situasi kadang-kadang bangun naon teh ngeunah kan awaknya kadang-kadang jadi penyakit. Jam sakieu mah teh tengenah. Mata loba jadi penyakit, mata mana kalau bakal keluar puting tadi baju jadi lebat anjing. Mana? Nah, eta makana mah angin sepoi-sepoi. Hmm. Kaitanna jeung lebet angin kumaha? Kana awak. Jadi faktor lebat angin teh kieu da, urang hiji faktorna tadi bajunya. Kalua urang keluar ti imah tadek sarapan. Coba lamun sarapan, mana sarapan ti imah keluar ti imah sarapan nuang ti imah gede angel muang masuk anjing. Sarapan lah menolak angin ge. Lain lek aya angin ruah keur angin kumaha lawak geus eusi beuteung geus eusi. Tahu cenah situ mah. Macam bagus ge angin sepoi-sepoi mah lebih dari baju sok asup angin. Tapi nah itu kan tinggi henteu. Nah, teu dibaju. Alah kumari awakna geus panas meneng mantak aya pepanasan lah. Nya aya awak tuh tujuh digodong. Lain digodok goblok besok aya pepanasan lah. Tanya ke Boleh. justru Wede kan pertanyaan awak eta lebet nah ieu proses angin lebet kana awak kumaha? Bisa wae asukan pori-pori. Tapi tukang tinju eta teh lebet angin. Tuh. Secara teu di bajunya. Biasa we. Kumargia urang mantak. Mulai bagus eta pori-pori wungkul Tah, eta. sami. Ieu mah pori-pori busduk ieu mah. Ya pori-pori itu, tapi itu lebet angin eta. Padahal pori-pori aya. Moal lah pori-pori nu mantak asup angin nu lemah. Kondisina mah lain ieu lain nampa. Pori-pori nu di mana? Dia luhurun keslek. Oh, di dieu nu. Luhurun keslek mantak lamun. Tapi kan iki lebet angin kana kieu. Hah? Tapi kan aya ukur lawang asup angin mah lebat angin dah. Atuh mun dibuka oge moal meureunna. Yang mau dibuka mah kemungkinan gede soalnya buka ieu na. Tapi kan mun diiki lebet. Ada gol si amal kali itu goblok aing berarti. Tah, lebat angin teh kadang-kadang di dieu da. Lebat anjing da. Liangna eta Beda ieu. gede gitu. Hah? Beda liangna dinya mah gede gitu beladinya mah. Ya emang bedana pori-pori nu di dieu jeung pori-pori di dieu kumaha? Ai di dieu mah seolah-olah rentan gitu ya, rentan bisa tembus angin gitu ya. Ai dina ieu mah bisa dipakai aktivitas sama deh. Kumaha bet ieu nu ieu mah rentan nu ieu aman. Tah ieu mah rentan ieu kakekep da. Ah bisa deh kalau dibuka. Kakak malah tapi ini dia kakak Justru upami kakep kayak wilayah dia mah terbuka pori-porina. Kan ieu di bajuan terbuka kumaha. Goblok gua aing ya sia. Oh di bajuan teh di baju belas sia ngewa tuh goblok. nya pan diacukan aman. Tapi kan dibalik lamun dikekep teh muka. pori-porina muka. Ini kene tong di bajuan itu main nutup. Heeh. Mana tong di baju isu. Apa sih bagus tadi? Itu dah. Di baju. Lah maksudnya ai pori-pori dia mah di baju teh di baju babari pisan matak si sariak teh ti dieu nya si sariak angin asup angin karasa asup angin peureus teh babari. Lawang pori-pori langsung bakal kumaha? Alai pori-pori mah sebenarnya sakitu anggar aja sarua ukuran kulit mah ngan anu babari rentan ku asup angin mah ka daerah dieu. Matak upami asup angin parahna ka dieu atau padahal ti dieu asa peureus. Lah ieu lawang asup angin teh matak gun longkong ka itu gun. Urang pan sok pasang kok salompas. Entong di dieu eta di dieu. Masak salompas teh di dieu. Ulah di dieu ulah. Yang lebet angin eta polisi angin dina naon cicingna. Asulna teh dieu anger, asulna teh dieu anger. Asup teh dieu cicing Nah. sebelah mana cicing. Asup teh dieu asup ka jero kana masjid. Wah bajit. Eta bakal Ya matak lamun Lewat naon ka dieu ka dina aya kasih ka dieu. nyata mah peri-peri di jero wae mapai ka anak itu mapai. Kana nyareset kana pujit betak aya tah lamun beuteun geus eusi nya. Nyareset aya nyareset. Eusi kopi. Tah lamun diantep teu dikerok, tah kana paru-paru jadi bengek, asma kadang-kadang teh. Dia kudu kerok. Sepoi-sepoi teh Heeh. Masuk bagus biar genah. Babangok mana genah kumaha. ngan eta nu paling gejala katinggal ieu mun kakeunaan ku angin sepoi-sepoi naon. Anu paling sering paling pertama ketika urang pintas langsung ketingali gitu ayo mah asup angin sepoi-sepoi. Itu. Ai waktu dikerok mah eueuh capa sugan ieu angin sepoi-sepoi Allah. Eta dina nganapeun tangkal kakeunaan angin naon. Angin sepoi-sepoi sarua.
Berarti lamun datang ka tuduh angin sepoe-sepoe aja. Oh. Ini tanggal mah tadi kan asupnya. Tadi kan asup. Beda nada angin tangkal gitu. Ada aku sawab di rawab. Lain goblok dari kenela tuh. Ku sawab di jelema mah daunannya aya daun cili kuku. Mau bisa ngalangan angin, mau bisa nahan angin gitu kan. Jadi nembak kena awak kan, nembak di pori-pori ntar buka alabat tuh anjing. Nah sok aya angin sepoi-sepoi sok jadi tunu. Mereka we urang ke malotot katiup angin lah. Buri baru nyemetak bening disarekeun tuluh tah. Tadi angin sepoi-sepoi angin Ning dulu. angin pasu, sepoi-sepoi tatos. Angin duduk kan. Angin duduk mah rata-rata kecenangan pujit lupa tekana mah. Mah diatur jadi tipes. Apa tadi angin sepoi-sepoi jadi nanti ya dapurnya. Tah kepanjangan tina lepet angin. Kepanjangan lepet angin. Upat matak. Lupa ka dia nih karena tongong lamun eta angin karena asupnya panas dah ukurna tongong tah lamun angin geus aya liwat saputing lupa teh kana pujit. Angin duduk kalau lupa kena penyakit atau lupa kena tipes mah ngereset pujit. Tah lamun lupa tidak halusnya beuna kaubaran ku tuangeun. Tah otomatis angin teh pindah kanap. Karena cesker. Apa tadi liang atuh kaliwat. Aku sawab naon eta teh jat daharna ulun haneut-haneut. Henteu beuki sama. Sambal hanut. Jadi kahandap teh teh neangan liang. Mohon. Neangan liang pinjil. Mohon. Kono aya katingali ka dieu. Hah? Apa di sana Pak ieu liang mah. Ente maksudnya iya mulai tadi si Adani pesat dia Pak nyeri. Tah eta salah saya dapat anjing eta. Sok. Kumaha mun angin keluar deui mun. Kaluhur deui begitu. Naik deui. Lain kalau udah tah. Urang tuangna alusan anu mantap nu rada mereng nginum matangna nginum. Heeh nginum. Angin nutus di dieu kaluarna ka mana? Nya balik deui jadi hitut. Berarti angin jadi itu teh balik deui kitu nya. Heeh. Sok. Jadi Pernah mang kumaha? Jadi si angin bisa di dieu teh neneangan tuangeun heula. Tah Dieu gitu. teh geus aya tuangeun langsung hitut gitu. ente tah si angin eta bisa keluar tuh buku kasar ku sirkulasi darah anu panas gara-gara tuangeun eta. Oh balik deh kalau hul ente terap ngabalau. Kartos. Angin duduk. Angin buatan. Tah angin Kumaha angin badan. Angin buatan sok dipakai di kompresor tah menang ieun eta. Gara-gara aya perputaran eta. kaitanna jeung lebet angin dina awak. Eta pangaruhna angin buatan kumaha kana awak. Nyai ari eta angin buatan pan khusus lejang ngompa awak ku. Eta nu menyebabkeun masuk angin cek malu asa obat jenis angin. Opatnya ya termasuk terakhir angin buatan. Tah jelas kaitan eta angin buatan dina kompresor. Cing asup lagi ke awak kumaha. Angin buatan tah angin buatan teh jadi angin buatan teh kieu. Kompresor eta. Dahukeun heula atuh. Mana naon kana awak kitu angin buatan. Moal angin buatan biasana upami jadi angin teh gara-gara urang ngalabok kui. Nah jadi angin dihuapkeun ka dieu tah lupa tah ka dieu pan jadi walau. Contohnya angin buatan kompresor teh. Mun Eta saya anu nyata nu kabayang oh iya betul angin buatan kangatos tah kompresor. Tah kaitanna jeung lebet angin awak berarti bahaya tah angin buatan kompresor jeung awak. pasti Eta kumaha? mangarah teu bahaya. Teu bahayana kan mencek manus tadi ge bahaya tah nu opat jenis angin eta jeung awak urang teh. Heeh. Tah eta bahayana ku mun kompresor. Nya Jadi asup angin kana awak urang. lamun asup nya komo dah ngajari seperti. Oh. Jadi melenung. Lain melenung tah. Bucaca jantung tah. Kana angin buatan eta. Oh, gara-gara ditiup kompresor bisa-bisa bucat jantung maneh. Jadi ulah deket-deket yang angin buatan. Dibedokeun angin buatan mah. Tahu bahaya lah sama gitu. Ulah. Bahaya kana bacang mah. Nya heueuh. Matak. Dibedokeun wae atuh diloloskeun angin buatan.
Dek tilu wae. Angin buatan beda ngaran beda fungsi pan. Nyata anu memang nyata kabayangku sadaya kahartos angin buatan teh kompresor kompaan kompresor. Kan iya masa kaitan jeung lebet angin kana awak urang tina angin buatan teh kumaha prosesnya. Angin buatan mah lolowana menjadi angin jieuna gitu nya. Angin jijina kompresor. Lamun dina awak angin buatan mulai gara-gara urang membuat makanan dari ubi. Nah, dimakan jadi menjadi hitut. Nya mau jadi lebet angin jadi hitut. Mau lebet angin kumaha? ngalamun eta hitut teh keluar. Aduh, bae. Pan keluar hitutna. Laukun heula, laukun lepas angin buatan. Halus teh bisa asup bisa keluar gitu pan. Ya pas keluar kok heuy mah cek magus ini. Heeh. Eta kumaha? Apaan teu kan bener awak angin buatan tina heuy mah keluar langsung kan. Lamun eta ulah goblok. Jadi dua. Jadi dua kuy. Ento pan ieu da anu sapertos anu garupa nyawat jantung sok di ICU, di ICU pakai angin buatan mah eta sarua. Berdua. Pan ngapantos jadi telebet angin. Oksigen ngaranna O2 angin buatan eta pan. Bahaya, ieu mah kaitan jeung lebet angin awak urang eta oksigen kumaha? Angin buatan bae eta kan bahaya cuma Anu bahaya mah kekurangan oksigen gara-gara jadi eungap eta. masalah lebet angin. Aya lebet angin aya oksigen eta asup kana naon eta. Manfaat teu bahaya lebet angin mah bahaya. Ayeuna kieu ulah nyokot baru tau gua ngan fungsi kegunaanna pan kumaha eta. Pan teu ngabahas fungsi kegunaan oksigen ieu mah anu nyebabkeun urang lebet angin naon wae cek manggus termasuk angin buatan. Tah eta prosesna kumaha jadi masuk angin buatan teh oksigen mah beda bahasan eta mah. Anu yang manfaat oksigen manfaat oksigen. Aduh aing lihat tuh. Ngan salah angin buatan teh kompresor gitu. Ya eta prosesna jadi lebet angin kana urang kompresor kumaha? Kompresor asukan awak. Kono kelo. Matak kono kelo kompresor di kana awak kun. Kemarin mah omongan Bang Agus. Nya becek Bang Agus tadi. Heeh. Anu asup teh kaitan kana asup angin kana awak. Angin buatan. Contohna nang Bang Agus angin buatan teh kompresor da cenah. Oh nya. Tahu da terus nya ada harus eta prosesna kompresor angin kompresor asup kana awak kumaha? Nyai kompresor kana awak kun jaheureun atuh. Angina ieu mah Angina enak ya. Bisa wae melancarkan anu tersumbat dina pujit sia sok. Lamun teu ditiup ku angin teh kunaon maneh. Masih bisa make. Eta mah teu urusan urang. Soalna lamun urusan jelema geus itu ku pujit ku kompresor urusan dokter eta mah teh nyao. Urang sugan aya dukun ngubaran jelema eta kekurangan angin, kekurangan oksigen. Nyeun kompa eta anu dijejak nyeun. Henteu. periksa teh lebat kompresor. Pak dokter ngalakung, pamanti balik ka mana eta nya kompresor. Bari ngobatan pasien. Kebayang eta kompresor abis kana beuteung. Goblok di kumaha Gitu. angin kompresor. Kompresor kana pujit mah tah kompresor salujan ditalau. Buatan yang bantu. Bisa. Aya eta oksigen buatan jelema. Pada asarua angin. Nya eta kumaha? Dan lagi mah angin kompresor aya sadidinten berhubungan jeung awak urang. Ieu mah angin anu menyebabkan jadi masuk angin cek mah Agus teh. Angin palsu. Naon contohna angin palsu teh pembuatna kompresor. Nah, eta prosesna angin palsu anu kompresor jadi asup angin kana awak urang kumaha? Lamun kompresor diasupkeun kana baha. Ditiupkeun kana baha maksudna. Selangar ka dieukeun. Heeh. Geus ka dieu. Pecet. Pernah aya kasus lebet angin tina kompresor. Acan. Bagus aja. Agus Cek beja. Beja ti saha gitu. Cek juring. Mau ke beja ti juring.
Jujur anu jadi konten. Jadi kekewe opat. Heeh. Moal dibedokeun itu. Aku mah dinya betul mah. Kira-kira teh ngarti geus coret. Geus kira-kira teh masuk akal geus coret lah. Ada tapi omongan.